Rongsok. Ah, rongsok ah. Tegaduh rongsok naon atuh? Manawi gaduh sepeda tilas. Oh, nu gaduhan sepeda tilas mah si Mang Jack. Tuh, bola di tubuh mina. Oh, mun atunya. Nuhun. Atuh nuhun. Siap. Di mana we milik macet karek menang saeutik euy, geus aya deui. Ieu sih euy mah bacek teh. Tapi di mana sepedana nya? Oh, itu tuh meureun tuh. Jil, sepeda nama alus kene euy. Wah, wadi mah aing salawe mah. Bana ge alus kene waras gawar teu kene ieu mah. Weh, kapanggih ku aing sirek narik sepeda aing. Hanteu aing mana maling. Usaha-usaha ngarongsok nu baleng sia teh bebelian lain sagala digubung. Paingan sepeda anak aing. Oh, berarti sia lain ukur kana rongsok. Hayam aing kamari nu jago leungit. Jih, aing mah teh Pasti nyaho. ku sia. Hanteu aing mah teh malayam jeung naon liukeun, hayu ka TKRW jeung aing. Bieu buktina tah. Isukan mah aing masang CCTV. CCTV meureun. CCTV. Heuh tah eta. Goblok sepeda anak aing geus digubuk geus sia. Ulangan nempuan hungkul suara dijual. Geus, uang KRT nama geus kabukti sia tah, geus dicepengan sepeda anak aing. Gawe naon KRT? Sia paling sepeda aing. Aing mah teu maling ieu da. Nempuan hungkul. Tah anjing saksina pot kembang tah sok layak. Sia gubuk KRT. Ulah ieu. Ke gomeser udun. Awas mun sakali-kali deui ku aing. Untung sia aing berbaik hati ka sia ucup. Teu nyangka ngarongsok si goblok barek papaling. Ah, si goblok kana karugi aing. Ku aing datangan deui budak urang nu tadi tah. Ieu segala ngepas ieu bijen sarangka bedog ieu. Ieu mah pas euy. Sia naon maksudna Ken? Sepeda moal dijual, nyebutkeun dijual. Nah saha nu nyebut teh ngajual sepeda? Sia ke tadi nyebutna bacake kok jual sepeda. Pan maneh tadi nanyakeun boga sepeda tilas. Si Mang Jack nu bogaan sepeda tilas mah nyawa teuing masalah dijual henteu mah. Si balik sia teh Ken bere info teh, si makal kamera info jongklok. Aing kakak didenda tuh ku Mang Jack 100.000 gara-gara sia. Terus sia yang kumaha? Ih, henteu. Urang mah bebeja hungkul, sepeda Mang Jack teh mau terus dijual. Sia tadi naon nyereng-nyereng? Henteu, eta mah heureui. Hayu, Yo, rancatan tuh. Una. Dua. Sugan aing teh heueuh we wanian. Anjing dalam budi di mah negara lak pisan euy. Hah, aing kalah karugi mah, lain kalah kauntung. Sal, bayarna ka dieu urang tek lagi duit, Sal. Bayarna teh mah kudu dibayar, da aing keur ngider ge eueuh aya mah teu kemenang. Duh, atuh sia mah ulah ayeuna atuh cuk isuk. Ah, sia isal hawe isuk-isuk. Aing mayang ayeuna Ked, da aing butuh lagi ayeuna. Deng atuh cuk na teu karunya ka aing. Isuk atuh isuk. Lah, sia mah hayu dipikarunya mah kira bayarna Ked. Aing keur aya teangeun Sal, keur butuh duit. Sia aya ku kabina-bina kehed. Aing duit sakikieuna sia mah. Tega pisan. Aing muga gocap-gocapna yeuh. Aing kocap deui Ked. Oh, engke atuh deui sia mah. Sia mah. Teu boga Aing keur butuh lagi 100. Oh, geus jig dah. Ayo utang teh bayar gerak kunyu. Oh, pada teh dibayar sia teh. Bayar ngan gocap, isal sia teh. Bayar isuk mah Ked. Ucup. Cuk. Naon isal? Ka dieu. Ka dieu lah. Si kunyu lain naon dia tuh nya. Naon deui sia kunyu? Aing utang aing teh sabaraha? 50. 50 deui. Oh. Yo, ku aing lunasan. Tah, kitu sia teh bayar Ked motong hese. Oh, atuh sia teh enggeus pan aya mah lunas. Bogo Sal, aing gedar aing mah. Lunas oh. Oh. Dibayar oge ti si Isal euy. Aya jeung ngaduitan sepeda. Mayan 100 ge pan. Tah ieu gocap. Ih. Nah kemana duit aing? Pernah asa nu panggeh. Dipesakan euy gocap deui teh. Anjing anjing ieu mah cuma ditan sepeda teh. Nah kemana nya si goblok teh perlu dari teh dipesakan euy. Anjing. Apes we jeung apes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Sore. Kita
sebagai calon pengusaha muda, kita belajar sekarang tentang pelajaran apa? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Oke, Bapak akan mulai. Bahasa Sunda. Mungkin di zaman milenial ini, mungkin kalian tidak akan pernah tahu arti bahasa Sunda yang sekarang mah jarang didengar. Seakan hampir musnah. 1. Tikudawet. Minuman, Pak. Bukan. Minuman itu dawet namanya. Ini mah tikudawet. Siapa yang tahu arti dari tikudawet? Silakan acukan jari. Saya, Pak Guru. Apa arti dari tikudawet? Tikudawat itu sejenis parab kucing, Pak. Tikudawat mah tikait, Pak. Nah, itu yang benar. Kata selanjutnya. Bahasa kedua arti dari tigebrus. Siapa yang tahu dari tigebrus? Ada yang tahu artian dari kamu Bapak lagi ngajar itu perhatikan yang benar. Aing itu mah. Nah, gini hayang-hayang. Radu. Di sini sekolah itu mendidik murid supaya menjadi pengusaha muda yang sukses. Kalian malah ribut keluar. Keluar dari sekolah, keluar. Aduh, Pak. Keluar. Keluar. Si Hungkul, Pak. Kamu juga sama, keluar. Keluar. Gara-gara maneh, Sia, da. dah jadi we aing diusir. Kumaha aing ye bebeja ka kolot ieu balik jam sakieu. Mau atuh. Aing mah. Sia da kunyuk teh heureui wae sia mah. Bisa gagal aing jadi jelema sukses ya keluar. Oh gara-gara maneh. Oh sia da aing pan bogo ka we teh. Kunyuk teh heureui wae sia mah. Ngelek geuning. Sok kumaha jeung aing. Sok kumaha? Sok gelut. Eta mah gebetan aing ku ya isi teh. Dar nah marukankeun aing ngek mundur, sok. Geus balik lah. Ah, sia kunyuk teh. Goblok teh motor aing kakara ruksak si botak. Ku aing teh dimon. Jama ku aing siksa eta si botak. Goblok teh motor aing kakara ruksak. Eder menang deui. Goblok. Nah, naon sia goblok-goblok ka aing? Bejakeun ke Bapak sia kunyuk. Motor aing tadi dicecekan ke Bapak sia. Bejakeun gelut jeung aing gitu. Memeh jeung bapak aing dar jeung aing heula sia teh. Aing mau urusan jeung sia, aing mau urusan jeung Bapak sia. Kagok urusan jeung sia mah. Dar jeung aing sok kumaha? Aing mah jeung sia mah, aing mah jeung Bapak sia ken. Heuh pan sarua ieu eta ge sok. Aing mah jeung Bapak maneh, lain jeung maneh. Heuh sia nantang ka bapak aing mah tuh sarua jeung nantang ka aing sok kumaha maneh? Henteu sah henteu. Jig we sah jig. Enggeus henteu. Siksa ku aing. Ngomong sia. Balak keneh, anak tadi si botak ieu.